Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran bahasa Sunda, materina dongeng jirangan kadua. Kanggo saderek anu teu acan nongton jirangan kahiji atanapi bagian kahiji, mangga ditongton heula kumargi ieu materina nyambung jadi kedah ditongton heula bagian hijina nembe ka bagian 2. Teu hilap oge anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula, di-like oge dibagikeun linkna karek rencangan. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Supados henteu kurang teu kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina, nyaeta materi dongeng jirangan kadua. Judul dongeng kasohor dina radio. Aya naon wae judul-judulna? Nyaeta Sirawing. Sirawing ieu nyaeta salah sahiji judul dongeng anu kasohor pisan mangsa harita. Malah ku saking kasohorna kungsi dijieun film Sagala Rupa gitu nya. Dijieun film ku PT Kanta Indah Film. Anu kadua aya Ajag Bodas, Si Buntung Jago Tutugan, Si Bongkok, Nyi Ganting, jeung Sajabana. Ieu contoh judul-judul dongeng anu kasohor dina radio. Saleresna judul-judul dongeng anu kasohor dina radio teh seueur pisan, nanging ku simkuring dicontohan mung 5 supaya saderek oge tiasa milarian nyalira dongeng-dongeng anu kantos disiarkeun dina radio. Satulina aya pangarang dongeng kasohor dina radio. Pangarang dongengnya jadi nu nulis dongengna. Aya saha wae? Di antarana nyaeta aya Yat R, aya Ahmad Afandi Asgar, aya Ki Leuksa, ieu Sandi Asma nya lain ngaran sabenerna, tuluy Aan Merdeka, Tatang KS. Jadi ieu kusimkuring ngaja dicontohan 5 oge, engke saderek tiasa milarian judul dongeng nu kasohor dina radio teh naon wae, pangarang dongeng anu kasohor dina radio teh saha wae kitu nya. Tah ayeuna urang teraskeun deui kana judul dongeng karangan Yat R. Judul dongeng karangan Yat R teh kacida lobana pisan kitu nya. Kugituna simkuring ngahaja ngadugikeun di dieu ngarah saderek apal sarta kadokumentasikeun. Judul-judul dongengna teh nyaeta aya Naratas Jalan Panjang tahun 1880, Macan Kumbang Sekembaran 1881, Rebutan Mustika 1882, Tumbal Asmara 1883, Gandrung Kapahung 1884, Talaga Langkara 1885, Karaman Banjar Patroman 1886, Si Konceleng 1881, Si Bopeng 1882, Nang Ulung 1882, saterusna Jago Pangrango 1883, Macan Manglayang 1884, Jago Pamungkas 1885, Naga Runting 1886, Jabang Karang 1887, Ujang Bule 1888, Nyi Bentang 1881, Parawan Rawayan 2001, Sanca Bodas 2002. Tah ieu di antarana judul-judul dongeng karangan Yat R anu kadokumentasikeun nya. Sarosna masih seueur, mangga engke saderek tiasa milarian deui nya judul-judul boh karangan Yat R, boh karangan Tatang KS, atanapi Ki Umbara jeung Sajabana mangga. Ayeuna urang teraskeun kana syarat sukses ngadongeng ceuk Elin Samsuri. Tah, ieu penting pisan nya. Lamun urang hayang sukses ngadongeng, komo ngadongengna secara langsung, urang kudu boga kamampuh ieu. Tah, naon wae kamampuhna teh nyaeta nu kahiji kudu apal lalakon jeung tapis improvisasi. Nah, urang kudu apal lalakon ieu, kudu apal caritana memeh ngadongeng teh. Nya, jadi guluyuran carita ti mimiti nepi ka rengse teh urang kudu apal. Nya, kumaha we carana mah nah diapalkeun, nah sering dibaca, nah apal kana intisarina tuluy ku urang didongengkeun make bahasa sorangan jeung Sajabana. Mangga eta mah. Nu penting urang apal kana lalakonna ti mimiti nepi ka rengse. Saterusna kudu tapis improvisasi. Nah, naon tujuanna tapis improvisasi? Nyaeta sangkan urang teh lamun poho kana lalakon, urang bisa ngigelanana. Itunya bisa ngigelanana, bisa narekahan sangkan teu kaciri urang poho. Tapi urang improv gitu kumaha ieu carana
eusi carita teh katepikeun kalayan bener luyu jeung alur carita dasarna, tapi ngagunakeun gaya atawa kamampuh improvisasi urang gitu. Jadi apa kana lalakon jeung tapis improvisasi teh penting pisan. Anu kadua nyaeta urang kudu boga teknik vokal anu hade. Tah, teknik vokal di dieu teh nyaeta boh tarik launa sora, artikulasi, atawa ngarobah-robah sora tokoh jeung sajabana. Jadi urang kudu boga kamampuh atawa boga kaparigelan ngolah vokal. Teknik vokal anu hade. Ulah nepikeun ka keur ngadongeng, beakeun napas atawa sora jadi peurak. Tah, ieu teu meunang pisan. Jadi urang kudu latihan pernapasan, latihan vokal, artikulasi, ngarobah-robah sora jeung sajabana. Tah, satuluyna nu katilu kudu apal suasana dongeng. Lamun urang apal kana lalakon tadi nu kahiji, kana carita, tangtu urang bakal apal suasana dongeng. Nah, suasana teh pika keheuleun, nah anu dicaritakeun ieu teh keur nyaritakeun pika sedihieun, pika bungaheun, atawa pika seurieun. Nah, urang bakal apal lamun urang paham kana lalakonna, lamun urang apal kana caritana. Jadi dimimitian ku apal carita, urang bakal apal kana suasana dongeng. Keur naon tujuanna urang kudu apal suasana dongeng? Nyaeta sangkan urang bisa mawakeunana kalayan hade. Bisa mawakeunana kalawan ekspresif. Ekspresi anu hade, anu luyu jeung kaayaan dongeng, anu luyu jeung eusi dongeng gitu. Ulah nepikeun ka caritana keur nyaritakeun anu matak sedih, tapi urang bari seuri. Tah, eta pan teu nyambung kitu nya. Jadi urang kudu apal kana suasana. Satuluyna nyaeta kudu make ekspresi nu merenah. Tah, ieu aya patalina jeung kudu apal suasana. Jadi lamun apal suasana tadi bakal make ekspresi anu merenah, make gestur anu merenah, rengkak anu merenah, peta anu merenah gitu nya. Jadi apal lalakon, parigel improvisasi, boga teknik vokal anu hade, apal suasana, bisa ngagunakeun ekspresi anu merenah. Tah, ieu syarat sukses ngadongeng ceuk Elin Samsuri. Utamana ngadongeng anu make media secara langsung atau media televisi anu katingali urang keur minton, katingali urang keur nepikeun dongeng kitu nya. Nah, satuluyna ayeuna kana nu kudu diperhatikeun nalika minton ngadongeng. Naon wae nu kudu diperhatikeun teh? Anu kahiji nyaeta paham kana isi dongeng. Tadi sami nya paham kana isi dongeng. Tuluy make kekecapan nu gampang dipikaharti. Tah, ieu sangkan panonton atawa nu ngadangukeun urang keur ngadongeng teh gampang paham. Jadi ulah ngagunakeun kekecapan-kekecapan anu sakirana teu dipikaharti. Jadi diluyukeun oge jeung anu nongton nya kekecapanna teh. Satuluyna ngatur sora. Ngatur sora, laun tarikna, lentongna, tuluy sora-sora tokoh, gonta-ganti sorana itu kudu diperhatikeun. Ulah nepi ka beakeun napas, ulah nepikeun ka nu ngadangukeun teu bisa ngabedakeun tokoh A, tokoh B, tokoh C jeung sajabana. Jadi kudu aya bedana. Satuluyna ekspresi atau pasemuan. Tadinya atos dipedar, jadi kudu ngagunakeun ekspresi anu hade. Satuluyna gerakan panon. Tah, gerakan panon nalika urang ngadongeng nyaeta kudu bisa ngabagi teutepan, ngabagi paningal. Ulah nepikeun ka ningali kahiji titik wungkul atau tungkul wae nya. Jadi urang kudu bisa ngabagi paneuteup urang, paningal urang kanu nongton. Ngarah anu nongton teh ngarasa ka aku ku urang, ngarasa dianggap aya, ngarasa interaktif antara nu ngadongeng jeung anu didongengan gitu ya. Satuluyna gestur atau gerak awak nu ekspresif nya. Ieu oge ngadukung kana eusi dongeng. Leuwih teleb deui lamun ekspresina gerak awakna luyu jeung eusi dongeng. Jadi nu nonton bakal kabawa suasana, nu nonton bakal seolah-olah aya dina eta carita ku ayana bantuan gerak awak anu ekspresif.
Satuluyna improvisasi tadinya improvisasi tujuannya tadi sangkan ngungkulan upama orang keur ngadongeng poho. Jadi orang kudu bisa ngolah suasana jadi henteu katingali kaku atau henteu katingali urang poho kana naskah. Jadi kumaha we carana sangkan henteu pegat caritana. Satuluyna percaya diri, ieu kunci ya. Ku ayana percaya diri, orang bakal bisa ngawasa keayaan. Orang moal gemper, moal demam panggung, moal deg-degan, moal sieun yang sajabana, moal era, ku ayana percaya diri orang bakal timbul kawani. Ku kituna nepikeun dongeng oge bakal tatag, bakal hade, kalayan gestur atau gerak awak anu hade gitu ya. Tah, siga kitu hal-hal anu kudu diperhatikan nalika orang minton ngadongeng. Ayeuna urang diteraskeun deui kana nuliskeun dongeng. Nah, tadi dongeng teh nyaeta mangrupa sastra lisan anu ditepikeun oge sacara lisan, sacara turun-tumurun ti generasi ka generasi. Nah, atuh ayeuna nuliskeun dongeng, naon maksudna? Nuliskeun dongeng di dieu teh nyaeta dongeng anu pernah didengekeun ku urang bisa dituliskeun salaku bahan dokumentasi. Bisi dina hiji waktu eta dongeng geus teu dicaritakeun deui. Kitu nya, geus teu dicaritakeun deui. Ukituna lamun geus aya tulisan mah pan bakal langgeng ayana gitu. Jadi urang bisa nuliskeun dongeng. Nah, jadi lamun urang meunang dongeng, dicaritakeun dongeng, urang bisa nuliskeun dongeng. Kumaha carana? Nu kahiji nyaeta urang kudu paham kana galur carita. Jadi urang kudu paham kudu apa kana galur caritana. Ti mimiti nepi ka rengse, kudu apal. Ingat kana caritana. Anu kadua, wanoh kana palaku-palakuna. Tah, jadi urang kudu ingat, aya saha wae sih palakuna di dongeng ieu teh? Oh, si A mah jahat, si B bager. Oh, si C mah licik jeung sajabana. Tah, jadi urang kudu wanoh kana palakuna. Satuluyna anu pamungkas tuliskeun deui make gaya basa nu matak kataji. Tah, nuliskeunana teu kudu luyu jeung anu ku urang didenge. Teu kudu persis jeung nu pernah ku urang kadenge. Tapi ditepikeun deui make bahasa sorangan, make gaya sorangan, tangtuna gaya anu matak kataji, anu matak panasaran nu maca gitunya. Jadi dongeng mah bebas dimodifikasi asal galurna jeung tokoh-tokohna mah tetep gitunya kadinya-dinya keneh. Ari basana mah mangga biasa diimprovisasi. Da ngaranna dongeng mah tadi asalna tina sastra lisan. Ari nu ngaranna lisan bisa robah-robah caritana gitunya. Tah, ieu nuliskeun deui dongeng gitunya. Jadi saderek tiasa nuliskeun dongeng. Urang teraskeun ayeuna kana robah-robahna dongeng. Nah, robah-robahna dongeng teh kumaha? Jadi tina dongeng teh bisa ngahasilkeun karya-karya sejen anu idena tina dongeng, anu inspirasina tina dongeng. Jadi dongeng ngalahirkeun karya anyar. Upamana tina dongeng jadi drama atawa gending karesmen. Tah, ieu pan karya anyar. Artina tina dongeng bisa ngalahirkeun atau bisa dijadikeun hiji drama, hiji pintonan drama atau gending karesmen. Tah, satuluyna tina dongeng bisa jadi lagu. Upamana kumaha tina dongeng jadi lagu? Tah, dina lagu Sunda aya judulna Torotot Heong. Nah, Torotot Heong ieu teh kainspirasian tina dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Nyieun Suling. Dina naskah dongengna teh aya kecap Torotot Heong, suling aing tulang maung jeung sajabana. Tah, jadi we judul laguna teh nyaeta Torotot Heong. Gitu nya. Satuluyna aya oge dongeng Sikabayan anu akhirna ngalahirkeun lagu anu judulna Sikabayan. Pernah ngadangu teu? Sikabayan urang Sunda lain Sikabayan tah anu kitu nya. Tah, eta teh inspirasina salah satunya tina dongeng gitu. Satuluyna tina dongeng bisa jadi babasan jeung paribasa. Tah, loba pisan dongeng anu caritana populer dina kahirupan urang Sunda.
tuluy we dongeng eta teh jadi kacapangan, jadi bahasa nu sok sering diucapkeun sapopoe kitunya. Upamana contoh tina dongeng si Kabayan ngadepaan lincar. Tah, jadi we paribasa ngadepaan lincar gitunya. Aya oge anu dicokot tina judul dongeng Kuya Jeung Monyet. Ya, Kuya Jeung Monyet pas kuya melak anak cau, ari monyet mah melakna teh jantungna. Nah, si jantungna pan teu jadinya. Ari nu kuya mah jadi dan nu dipelakna teh anakna, ari kuya mah melakna jantungna. Tah, atuh si monyet teh keheuleun da anu kuya mah beuki gede. Ari anu manehanana mah buruk gitunya. Si monyet ngomong, atung eneh. Jadi jantung kene gitunya. Tah, jadi we aya babasan paribasa atung eneh anu hartina kitu-kitu keneh taya parobahan. Tah, jika kitunya jadi tina dongeng oge bisa jadi robah-robah gitunya. Jadi robahan-robahan karya-karya anyar atawa ngahasilkeun inspirasi-inspirasi gitu. Satuina anu kaopat bisa jadi film atau animasi. Tina dongeng loba karya-karya film atau karya-karya animasi anu inspirasina teh tina dongeng-dongeng bae eta sasatoan, tutuwuhan, jelema, jeung sajabana. Itunya jadi dongeng loba ngainspirasian karya-karya anyar. Urang teraskeun ayeuna dongeng tilisan ka tulisan. Tah, dongeng tilisan ka tulisan naon maksudna? Apa tadi saur simkuring dongeng teh mangrupa karya sastra lisan anu ditepikeun secara lisan sarta turun-tumurun ngaliwatan omongan. Tah, nah bet jadi tulisan kumaha caritana nyaeta dimimitian ku sumebar secara lisan anu akhirna disebut sastra lisan. Tapi waktu urang Sunda geus wanoh kana cara nulis make aksara, dongeng-dongeng Sunda anu tadina ngan ditepikeun sacara lisan teh tuluy dituliskeun jadi buku. Jadi dongeng anu tadina lisan sanggeus urang Sunda wanoh kana aksara, sanggeus wanoh kana cara nulis, akhirna dituliskeun. Tujuanna nu kahiji pikeun ngadokumentasikeun dongeng-dongeng. Bisi dina hiji waktu urang geus leungit budaya ngadongeng. Berarti moal katuluykeun, moal apal atuh generasi engke kana dongeng-dongeng ku kituna didokumentasikeun ku wangun tulisan. Itu kadua, ngarah awet eta carita bisa kawariskeun ka generasi satuluyna kitunya. Nah, tapi tetep di dieu anu nulis teh lain karya si A, karya si B henteu, tapi dicaritakeun deui ku saha gitu lantaran dongeng mah tadi nya teu kapanggih pangarangna. Jadi anu dituliskeun teh nyaeta hasil ngadengekeun anu duka saha pangarangna. Lamun ku urang ditulis nya ditulisna lain karya urang tapi dituliskeun deui ku saha atau dicaritakeun deui ku saha gitu nya. Tah, ieu aya buku nu ngamuat dongeng Sunda. Engke saderek tiasa milarian buku-bukuna, pikeun bahan bacaan nya ngarah apal dongeng-dongeng Sunda teh kacida lobana. Tah ieu judul-judul buku anu ku simkuring didugikeun di dieu ngan sabagian unggul. Jadi engke saderek tiasa milarian deui nya aya dongeng Sunda naon wae. Aya buku dongeng Sunda naon deui kitu nya sajabati anu didugikeun ku simkuring. Buku-bukuna nyaeta di antarana aya Wawacan Dongeng-Dongeng Tuladan tahun 1863 ku Raden Muhammad Musa. Aya Dongeng-Dongeng Pieuteungeun tahun 1867 ku Muhammad Musa keneh. Satuluyna aya Warna-Sari atau rupa-rupa dongeng tahun 1876 ku Lasminingrat. Satuluyna Dongeng-Dongeng Nu Araneh 1884 ku Muhammad Musa. Dongeng-Dongeng Tuladan tahun 1888 ku Raden Prawira Kusuma. Satuluyna Pariboga 25 dongeng Sunda 1811 ku C.M. Pleite. Nah, ieu nu ngumpulkeunana nya lain nu nyieun dongengna kitu nya. Satuluyna Carita Kelenci jeung Ajag tahun 1812 ku M. Partadirja. Carita Nu Masur 3 dongeng lenyepan 1812 ku Raden Sacadibrata.
Seruni Sarosopan, rupa-rupa dongeng pepeling 1818, ku Wadiwasta jeung Padma Direja, dongeng warna-warna 1820, ku Raden Adiwinata, dongeng-dongeng Sunda 1821 ku Muhammad Saleh Mangkupraja, tilu dongeng Arane 1863 ku L.A. Lezer, satuluina dongeng Tukang Mikat 1826 ku M.H.A. Patah, dongeng-dongeng Sasakala 1844 ku Muhammad Amri, Asa Usul Hayam Pelung jeung dongeng-dongeng Cianjur Liana 2011 ku Raden Tatang Setiadi, Utara Utari 2008 ku Ki Umbara, Syekh Kuro jeung dongeng Karawang Liana ku Darpan jeung Yudia. Tah ieu contoh buku-buku anu ngamuat dongeng Sunda. Itunya ayeuna urang teraskeun deui kana dongeng Sunda di media cetak. Ieu mah bonusnya spesial. Dongeng Sunda di media cetak teh nyaeta maksudna urang bisa nyiptakeun dongeng berimajinasi. Nah, kulantaran dongeng teh nyaeta anu ngandung unsur pamohalan, hartina najan teu asup akal, najan pamohalan oge sah-sah wae da ngaranna dongeng. Jadi, lamun urang nyiptakeun dongeng oge teu nanaon, kitu nya. Tuluy dongeng eta teh dimuat di media cetak. Nya teu nanaon kitu nya. Jadi bahan bacaeun keur balarea. Tah, ieu simkuring kantos ngadamel dongeng sarta dimuat di media cetak. Anu kahiji nyaeta dongengna teh Carita Abah Warung. Anu kadua nyaeta ngeunaan Sasakala Gadung Mata Weureu. Tah ieu dongeng rekaan simkuring anu parantos medal atanapi dimuat di media cetak gitunya. Jadi dongeng dina mangsa kiwari lain ngan saukur diturunkan secara turun-tumurun ngaliwatan lisan, lain ngan saukur sastra lisan. Jadi lamun urang rek nyiptakeun dongeng oge mangga saderek tiasa berimajinasi kalayan liar, kalayan kreatif, sabab dongeng mah kaitungna babari, da di jerona kaci ngandung unsur pamohalan. Tapi ulah hilap, aya unsur-unsur amanah, aya unsur-unsur kamangpaatana di jerona. Itunya. Jadi mangga ieu contona aya Abah Warung, aya Sasakala Gadung Mata Weureu. Mudah-mudahan jadi motivasi kanggo saderek anu resep kana dongeng, ulangan saukur resep wungkul, ulangan saukur ngadangukeun wungkul atau nungguan dipangdongengkeun, tapi hayu urang nyiptakeun dongeng. Sapatos kitu saderek. Atas panjang lebar, atas panjang pisan ieu pedaran ku simkuring didugikeun. Hatur nuhun pisan anu parantos manco dugi karengse. Mudah-mudahan aya mangpaatna sasieun sabeunyereun tiasa nambihan luang sareng pengalaman. Hapunten bilih seueur kalepatan, ieu aya daftar pustakana. Saterasna pamungkas di simkuring, hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Hatur nuhun pisan, pamungkas di simkuring, sampurasun.